Ini ada pete, kalian bilangnya batu giok. Kita simpen petenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Daramang Sadayana. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Sampurasun. Kumaha Akang Eteh Sadayana Dararamang. Mudah-mudahan Akang Eteh Sadayana Dararamang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, seueur rezekina, dipanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh tinggal dinten ieu Akang Eteh lalapana lengkep pisan. Aya peuteuy, berarti teh aya jengkol upami aya peuteuy, aya paria, aya saladah bokor, aya terong, aya surawung, sareng di dieu aya leunca. Tong lami-lami sataacan dikawitan video nedana, urang sasarengan berdoa heula. Doa dikawitan. Berdoa selesai. Aduh hilapnya ieu menunah teu dipasihan terang aya naon wae. Aya gepuk alias aduh naonnya bahasa Indonesia na teh. Upami diteun Akang Eteh ieu namina naon? Upami di Sunda mah gepuk. Sanes dendeng tapi nya naonnya? Nya kitu we lah. Upami diteun sadadek sadayana ieu namina naon? Komen di kolom komentarnya. Ikan asin sepat, aya bakwan jagung, nasina nasi liwet. Ieu mah urang dikawitan we lah nya tong seueur sahur aya namanya. Bismillahirrohmanirrohim. Hoyong ngawitan tina ieu tah. Ieu sambelna sambel dadakan, sambel tarasi. Ieu teh enak pisan. Dikana non teh ieu teh peuteuikeun. Tuh. Aduh enak pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Cang liwet. Bakwan jagung. Endol pisan. Ikan asin. Tadi dikadiekeun. Terus ieu leunca kana sambelkeun. Tuh. Lencana seger pisan. Loh. Saya aya gepukna. Tinggal tuh daging gepuk natenya. Tapi mah sanes dendeng mah benten deui. Upami di Sunda dendeng teh namina kere, upami teh gepuk. Enak pisan. Urang cobian terongna. Tadi dikadiekeun sambelan tuh. Aduh. Sambelna. Tuh. Sambelan. Duh. Daun salamna masih kena aya. Terong deui. Duh, yang apa pisan. Loh. Na cai ente haneut. Aduh, iya mah surawungnya. Urang cobian daun surawungna.
tuh. Rawungna cocolkeun kana sambel. Tuh. Enak sih. Ya Allah, pedot pisan. Terus ini kan sambalkeun tuh. Kurang nasian deui nya. Nasi liwet tuh. Duh, tuh tinggalnya masih ayaan keneh salamna. Pasihan deui sambelna tuh. Tuh, nikmat ya mah. Nikmat tiada tara. Wah, pasti ini kalian tunggu-tunggu kan? Paria dikana sambelkeun tuh. Pariana enak teu pait. Leunca. Leunca nage teu pait da leunca dadakan, jadi enak pisan. Pedot pisan nih mah. Gepukna enak. Mantap. Betul ya.
Pedot pisan. Betul. Kabuhulan pasihan nasi kedik deui. Tuh. Berarti ieu seep 2 porsi nasi liwet. Enak. Udah lebar atuh ieu aya keneh. Lalapan ge seueur keneh. Alhamdulillah. Betul. Tuhnya diaduk-aduk karena nasi liwetna tuh ya. Udah pesan. Minum lagi. Enak pisan. Pedok pisan, lezat pisan, naon deui nya. Jos gandos pisan. Alhamdulillahirabbil alamin, parantos rengseknya nedakna. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Sareng teu hilap hatur nuhun kasadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Sakali deui tong hilap atuh bantosanana subscribe heula YouTube channel na Kabayan karena subscribe teh gratis. Sareng tong hilap saderek sadayana aktifkeun tanda loncengna supados upami upload video nu enggal saderek sadayana kengeng notifikasina. Supados semangat ngadamel videona, semangat ngeditna, semangat uploadna. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah.